Lain laju kabehan ya balik ya. Kabehan yang saja yang mengkarek sorangan kene. Ai, nancan moga baik itu nan kumaha. Moal kebal. Lain moal ngopi gitu ya. Atuh hade ceng eta ja kopi na aya lah tah geura di kopian. Kopi. Kopi maya alhamdulillah ceng paila-paila ge urang. Tamu ukuran kopi cenah jeung ngerokok urang geus kewajiban. Oh, semang geus ngawara poe. Saya ongkok be ari paila ge teh aya kopi aya gula. Rokok alhamdulillah ya bae nya. Heeh. Jadi itu mah boro-boro aya kopi aya rokok. Eta ge aya nu datang ka dieu bos ka dieu lah. Bos. Alhamdulillah. Bos Umang. Ini salah rokok yang gula kopi. Aya nya gula kopi rokoknya alhamdulillah nu nganteuran. Dua poe teh anak-anak kunang garam. Aya anu nganteuran banyak. Alhamdulillah bae atuh tam. Ieu mah teh anu nganteuran-nganteuran. Alhamdulillah bae milik nanya aya bae gitu. Aya bae milik. Ya urang cek tadi teh lamun keur diobrolkeun nya ulakan sifat nu geus teu nyear dong abah pantes sesepuh pan. Ayeuna mah Atuh eta mah tinggal sila. tinggal sila doang lamun cek ibaratkeun dina milik teh macana doang cicak-cicak di dinding. Atuh karo. Diam-diam merayap. Atuh aya bae meureun nya gitu. Cangkol gitu. Ngopi emang geus kebel itu. Eta dikucak bae, dikocak. Geus Dikucak ada. Geus aya saminggu macan ngopi. Aya geus geura di kopian. Cari hang ngamuk bae. Ulah muji istighfar. Ulah kebasa kabakabana. Haru geura ya. Ya geura di kopian. Anjing. Anjing, enaknya. Aya geus geura gudang garamna betah. Aya. Dung teh mah. Moalnya Dung teh mah. geus ulah budak ene mah. Ora kesan mah nya Bon. kapok ya. Pun bae kerja can jeung Makan sule Aduh. ini sulu. aduh oh ya. Heeh. Bukan solo. Korekna tah. Lanjut tos baraha poe ya di lembur teh. Terus aya sabulan main di lembur ngaringkuk poe. Sedang elap. Geus teh gawean tah kumaha di kota? Saya bagus teka pake. Eta mah kahirupan mah urang pan. Teu kitu mangarana pan. Ceng lain kahirupan. Sagala ge pan kedah kitu aya bae pan. Tiis ceuli, tiis hate. Tiis pemikirannya. Tiis sagala-galana. Tiis sagala-galana. Tiis hate, tiis ceuli, tiis pemikiran. Panas kabeh. Panasnya? Kalau batur lewat ke dieu panas. Sagala ge pan urang kudu aya tiis jeung panas ya. Tiis bae atuh urang cek tadi teh pan teh endah deui. Gitu. Mun Atuh panas bae teh urang tadi ge atuh teh hade deui maksudnya. Lain jaka raget ka mah ya maksud jeung tujuan aya aceng ya. Aya naon kitu? pinjem duit. Ai kitu rak rosa amat pinjem duit ka sepuh. Pinjem duit ku gue ya. Oh, Tang kawin. yang kawin. Bitang teh ya duit teh. Waduh.